Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui sareng mata pelajaran bahasa Sunda materi nu baris dibagikeun ngeunaan pupuh. Nah di dieu Bapak bade ngajelaskeun naon ari harti pupuh, aya sabaraha hiji ari pupuh jeung kumaha kudu ngadangdigeunna eta pupuh. Nah kitu nya. Pupuh. Pupuh teh nyaeta wangun puisi lisan Sunda nu tangtu pola kalimahna. Nalika can patiwanoh kana wangun puisi atawa sastra modern, pupuh ilahar dipake dina ngawangun wawacan atawa dangding. Duyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan, kajadian nu keur dicaritakeun. Nah, lianti eta dina istilah karawitan sarua jeung sekar irama merdeka. Nyaeta wirama bebas nu kauger ku aturan nu tangtu tur mibanda watek nu ngagamarkeun masing-masing pupuh. Nah, ugeran pupuh ari ugeran teh aturan. Ya, aturan dina pupuh. Pupuh teh kauger ku wangun jeung eusina. Dumasar wangunana pupuh teh kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Nah, guru wilangan nyaeta patokan jumlah padalisan dina unggal pada. Sarta loba engang dina unggal padalisan. Sedangkeun guru lagu nyaeta patokan sora vokal dina tungtung unggal pada lisan. Ari patali eusina pupuh kudu ngagamarkeun sifatna sewang-sewangan. Naha patali jeung kabungah, kasedih atawa heureuy. Rakitan atawa ugeran pupuh teh biasa dipake dina karangan-karangan ponok atawa panjang. Rupa-rupa pupuh. Pupuh teh aya 17 rupa. Di antarana hiji aya anu disebut pupuh asmarandana. Ngagamarkeun rasa kabirahihan, rasa kadeudeuh jeung kanyaah. Anu kadua aya pupuh balakbak. Pasti hidup masih apal pupuh balakbak anu kieu geuning. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng. Nah nu kitu nya eta pupuh balakbak. Ngagamarkeun heureuy atawa banyol. Anu katilu aya pupuh dangdang gula. Watekna teh ngagamarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan jeung kagembiraan. Salajengna aya pupuh durma. Watekna ngagamarkeun rasa amek, gede hate atawa sumanget. Anu kalima pupuh gambuh. Watekna ngagamarkeun kasedih, kasusah atawa kanyeri. Anu kagenep aya pupuh gurisa. Watekna ngagamarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung. Nah eta nya. Anu katujuh aya pupuh juru demung. Watekna teh ngagamarkeun anu bingung, susah, kupilakeun nya. Anu kadalapan aya pupuh kinanti. Watekna ngagamarkeun nu keur kesel nungguan atawa bisa wae watekna kanyaah. Nya anu kasalapan aya pupuh ladrang. Pupuh ladrang teh watekna ngagamarkeun anu resep kana banyol ari nyindiran. Artinya anu kasapuluh aya pupuh lambang. Watekna ngagamarkeun banyol tapi banyolna nu aya pikiranna. Nah akhirnya 10 eta. Anu ka-11 magatru. Ngagamarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan atawa bisa wae magatru teh watekna mamatahan. Anu ka-12 aya pupuh mas kumambang. Pasti hidup masih kena apal.
itu kusir bangun amek-amek teuing. Tah tanya salah saji contoh pupuh Mas Kumambang anu watakna ngagabarkeun kana langsaan sedih bari ngenes hate. Tah eta pupuh Mas Kumambang. Anu ka-13 bijil watekna ngagabarkeun kasedih tapi bari jeung gede harepan. Anu ka-14 aya pupuh pangkur ngagabarkeun rasa amek nu kapegung yang harepan tugas anu berat. Anu ka-15 aya pupuh pucung ngagabarkeun rasa amek karena diri sorangan atawa keheul lantaran teu panuju hate. Anu ka-16 aya pupuh sinom anu ngagabarkeun kagembiraan kadedeh. Anu ka-17 aya pupuh wirangrong ngagabarkeun nu kawiwirangan era ku pola sorangan. Nah jadi pupuh teh aya 17 masing-masing ngabogaan watak nya. Masing-masing ngabogaan watak. Pupuh dipasing jadi 2. Maksudna dipasing teh dibagi jadi 2. Tina 17 teh dibagi 2. Hiji aya pupuh anu kaasup kana sekar ageng, anu kadua aya pupuh anu kaasup kana sekar alit. Pupuh anu kaasup kana sekar ageng diantarana kinanti, sinom, asmarandana, jeung dangdang, gula lamun disingkat KSAD. Nah eta anu kaasup pupuh sekar ageng. Sedangkan anu kaasup kana sekar alit berarti sesana tina nu opat. Aya 13 berarti nya sesana tina nu kinanti, sinom, asmarandana jeung dangdang gula. Nah, jadi aya 13 anu kaasup kana sekar alit. Bedana sekar alit jeung sekar ageng. Nah, sekar ageng mah geus make wanda tembang jeung rumpakana panjang. Ya. Sekar alit cara nembangkeunana kurang variatif jeung lolobana rumpakana pondok. Nah, ayeuna Bapak rek nyontokeun salah saji contoh pupuh anu kaasup sekar alit nyatana pupuh wirangrong. Nah, di dieu aya padalisan anu kahiji barudak mangka ngalarti. Padalisan anu kadua ulah rek kadalon-dalon. Padalisan anu katilu enggon nuntut ilmu. Mangka getol mangka tigin pi bekeun sararea modal bakti kana nagara. Jadi dina pupuh mah aya istilah pada, aya istilah padalisan, aya istilah engang. Ari pada naon? Bait. Nah, jadi dina pupuh wirangrong teh sabait teh berarti aya genep padalisan. Ari padalisan teh naon? Baris nya. Jadi aya pada, aya padalisan, aya engang. Ari pada mah bait, ari padalisan mah baris, ari engang mah sukpata. Nah tadi jelas aya guru lagu, aya guru wilangan. Ayeuna urang jelaskeun nya. Naon guru lagu teh? Urang tingali dina baris anu kahiji atawa padalisan anu kahiji. Barudak mangka ngalarti. Nah nya barudak mangka ngalarti. Jelas tadi yen guru lagu teh sora vokal tina tungtung padalisan. Barudak mangka ngalarti berarti sora vokal dina tungtung padalisan kahiji naon? I bener. Berarti guru laguna teh huruf I atawa vokal teh I. Eta guru lagu dina padalisan anu kahiji. Anu kadua guru laguna naon? Oh, terus ulah rek kadalon dalon. Tah eta disebut guru lagu. Ayeuna aya guru wilangan. Tadina kahiji barudak mangka ngalarti. Didinya aya sabaraha engang. Tadi naon engang teh? Suku kata. Terus jadi barudak mangka ngalarti. Berarti aya sabaraha engang? Barudak mangka ngalarti aya 8 engang. Nah, jadi guru wilangan teh aya 8.
Dina sapadalisan teh aya 8 ngan. Tah kitu nya ngatos teu naon anu disebut guru lagu jeung guru bilangan? Adanya ulah hilang. Nah jadi bedana pupuh jeung dangding mulai teh kitu. Ari pupuh mah aya aturan, aya ugeran, aya guru lagu jeung guru bilangan. Nah enak urang cobaan, urang praktekeun nya pupuh wirangrong, urang dangdingkeun nya urang dangdingkeun. Mae urang mah da diajar nya sok sanajan sora goreng oge keun urang diajar, urang pada diajar. Ayo anu mah urang cobaan salah sahiji contoh pupuh cekar alit, pupuh wirangrong, urang nganggo surupan nya urang nganggo surupan. Ieu pupuh wirangrong ieu dina laras pelog nya laras pelog. Barudak mengka ngalarti ulah reka dalon-dalon nggon-nggon nungtut ilmu mangka getol mangka igin pibekeleun sarerea modal bakti kana gara. Barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nuntut ilmu jeung pangarti masih rajin soson pibekeleun hirup kandang modal bakti kana negara memacai anu urang perlu dijaga dibela. Nah, sakitu materi ngeunaan pupuh. Mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya robbal alamin. Hapunten anu kasuhun. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.